Sanadan dahar jeung teri cai teh kudu makamari bari basi tapi lain tina korupsi eta dua lagri. Sanajan ayeuna tiung joya mu kena gelombang cinta HP Nokia laptop Toshiba motor Honda mobil Innova duit loba sawah lega anger batin kasiksa sare teu tibra nyagena kasur busa daang teu mirasa nyage jeung lauk nila bari cai aqua gelas pisensa sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA riweuh nu kitu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ayuhal hadirun ittaqullah aqabilu dinal Islam fa innahu hakun wa ghairuhu dhalalun wa kufron. Palawargi sadayana anu ku pribados dipihormat kalayan tengirangan rasa hormat nanda hapunten teu tiasa seueur bubuka atanapi mubtada patula patali waktos parantos wengi. Judul ngaos wengi ayeuna judulna budak. Naon judulna? Budak. Ari budak teh singkatan B-na bereun, U-na uruseun, D-na didikeun, A-na anterkeun, Kana khitan tos dewasa kawinkeun. Jadi budak teh jadi budak teh singkatanana B-na bereun. Urang bahas hiji-hiji. Ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei jalmi anu kumerentang hirup di alam dunia sok tuang. Barang tuang mangga tapi aya syaratna hiji kudu halal. Lamun urang hayang boga budak soleh, lamun hayang boga budak anu solehah, hoyong gaduh murang kalih anu sabik, hartosna sabik anak lebih mulia dari kedua orang tua. Contoh bapana kuli macul jadi budak insinyur. Tah eta teh sabik anak lebih mulia dari kedua orang. Bapana jeung inungna apal jud 30 anak apal 30 jud. Tah beda jud 30 jeung 30 jud teh. Bapakna hampura supir angkot, anak jadi pilot. Hiji we ye amalkeun pasihan murang kali garwa keluarga tuangan halal. Sabab makanan yang halal teh berpengaruh kana mata, kana lisan, kana panangan, kana hate. Urang cobaan we. Ibu gaduh murang kalih dua hiji taheg murang kalih teh pasihan tuangan tinu halal. Nu kadua heg murang kalih teh pasihan tina barang haram. Da boro-boro di akhirat di dunia ge kontan tunai beda kacida. Jadi lamun hayang panona sae, panangan sae, lisan sae, hate sae, tuangan kedah halal. Gitu we.
Panjaman kiwari teh yeuh loba jelema anu ripuh tapi rapih. Aya jelema anu rapih tapi ripuh. Diulang, aya jalmi anu ripuh tapi rapih. Aya jalma anu rapih tapi ripuh. Katingalina kuli macul, kuli tanur, kuli bangunan, dagang, tani, berternak, tijaroh, ripuh tapi rapi. Hasil tina tani budak masantren di Manon Jaya, di Salova, di Haur Kuning, di Manon Jaya, di Cipasung, di Latansat, di Umul Quro, ripuh. Buburuh, menang dagang, menang tani, home industry, nyen katuangan, bangsa sajaroning, noglewo, raginang, kutumayang, kueh ali jeung makroni, ripuh. Tak eta budak nate masantren, tapi hasilna teh jadi rapi. Bapak tukang tani, budak jadi kiai, apal imriti, apal kailani. Bapak tukang tani, budak balik di pesantren, boga madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, boga majelis taklim, jantan khatib, jantan ustad. Tak eta, naon sababna tina ripuh jadi rapi, halal. Teu saeutik ayeuna jalma-jalma anu rarapi di luhur make dasi, minyak wangi, pertalit dioplos kana pertamak, pan bedegong teh jelema anu kitu teh. Ngaruksak kana motor urang. Katingali rapih tapi tingali rip. Dan tidak bisa menikmati hidup hasil korupsi dan lain rizki, lain walagri, bencana, musibah. Lamun bapak ibu boga milik boga rizki, rek leutik rek gede tapi ngadeukeutkeun diri ka Allah eta rizki. Boga duit miliaran triliunan tapi teu ngadeukeutkeun diri ka Allah, istidraj panyungkun ngaranna. Matak hayu budak teh bena bereun bere budak teh nu halal. Wa tijaratan lang tabur, tijaroh anu barokah gitu. Karena kasawah teh wudu heula meh pepelakan berkah. Osok meme kasawah wudu. Wudu dek kasawah teh. Lain wudu dek kasawah teh. Tak sawah lega ge beak we ku keong. Wah keong berit geuningan. Meme kasawah teh duha heula walau rakaataini sanajan 2 rakaat. Allahumma in kana rizqi fis sama'i ya Allah, pami rezeki ti langit lungsurkeun. Dilungsurkeun rezeki ku Allah. Naon? Hujan anu berkah, anu maslahat, anu manfaat, anu menyuburkan pepelakan teu janten musibah. Nu dimaksud rezeki teh lain saukur eta. Naon rezeki nu salajengna? Allahumma in kana rizqi fis sama'i ya Allah, pami rezeki ti langit lungsurkeun. Dilungsurkeun kapinteran ka budakna. Budak lulus akabri, budak lulus akpol jalul prestasi. Alhamdulillah sing halal. Keun bae leungeun urang kotor, nu penting rezekina bersih. Daripada leungeunna bersih tapi rezekina kotor. Salaki ece gawe di desa jalan kaki, keun bae nu penting mendapat ridho ilahi daripada ke kantor naik mercy tapi hasil korupsi. Gitu hayang budak soleh mah halal. Ece pareuman abdi mah tara biasa gitu-gitu. Ibu matikan saya nggak biasa gitu-gitu lah. Ngaji mah ngaji lah, pan penting ayeuna teh keur ngeusian hate lain rek ngomeh HP. Jadi jelema ayeuna teh loba nu salah, waktuna ngaji kalaka selfie. Waktuna ngaji kalakah nyeun status. Coke sing ikhlas sing lillah karena Allah. Tidak semua ilmu harus dipiralkan, anu penting mah diamalkeun eta. Jadi sing halal ye. Mun tani we sing jongjon. Ajengan cenah ada tani kuring dagang kuring teh teu ngabeungharkeun keun bae teu ngabeungharkeun ge. Paling tidak meminta sama orang lain. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang memberi lebih mulia daripada yang menerima. Teu beunghar oge, teu ngadoreksakeun, teu ngariweuhkeun ka batur jeung ka dulur. Eta nu hade mah. Ulah sok kabita ku barang anu can puguh. Nu beunghar teh abah can tangtu senang. Anu balangsake can tangtu susah.
Naon contohna nu beunghar can tantu senang mobil ayeuna Pajero, Fortuner, Velfire, Mercy, BMW ari sukuna digusur. Ning urang mah naik ojek geuningan nyepeng panan geuningan kahareup ka tukang datara biasa naik motor. Ayeuna batur sawahna hektaran rek ngadaang sanguna ulah da boga panyakit gula di gram. Ngepana sawahna mah lega, ngadaang sanguna 3 senok da boga panyakit diabetes. Anu macul teu boga sawah pan 3 boboko tah. Allah mah maha adil, hektar sawahna ulah ngadaharna. Amang mah tong boga sawah tapi 3 boboko ku tiluan. Nya leres teu? Da bahagia mah bukan hanya sekedar di materi tapi bahagia tuh adanya di hati. Sanajan daang jeung teri sain teh nu kamari bari basi tapi kalau suami tidak kelain hati happy. Sanajan dahar jeung teri sain teh kudu kamari bari basi tapi lain tina korupsi eta dua lagri. Sanajan ayeuna tiung joya mu kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Innova, duit loba sawah lega, anger batin kasiksa. Sare teu tibra nyagena kasur busa, daang teu mirasa nyage jeung lauk nila. Bari cai aqua gelas pisensa, sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA. Riweuh nu kitu mah. Sing halal hayang boga budak teh hal ieu mah hayang boga budak soleh hayang boga budak solehah di parabahan tina Bang Emok atuh da moal bener tina Bang Emok mah areror moal bener ya boro-boro maraban budak kamari aya nu ngawarung nginjem ti Bang Emok da liat kurupukna teh. Da teu saeutik ajengan kiai anu ancur rumah tangga gara-gara Bang Emok demi Allah. Manya kuring kudu make huruf qasam wallahi billahi tallahi. Teu direkayasa nyata loba nu ancur rumah tangga ya gara-gara Bang Emok. Mata ke syukuri nikmati jalani apa yang ada karena hidup adalah anugerah. Dina Islam mah lain masalah jumlah, anu penting mah berkah. Rek naon gede ge ari jadi musibah mah. Saeutik tapi barokah maslahat manfaat ta eta nu hade mah. Mata kulah jol-jol atoh dibere duit ku salaki teh tanya heula bisi meunang tina slot. Ngadepo euy ngadepo. Kana slot teh nu gelo ditanya di pentan nomor. Ceuk nu gelo teh pugu aing ge korban slot. Tek naon gede oge da haram bener teu? Matak abdi marasep ka tukang macul kuli bangunan, ojek pangkalan, ojek online, dagang. Pedagang yang jujur teh akan masuk surga bersama Rasul. Tidak mengurangan timbangan, tidak mempergunakan sumpah palsu, tidak boleh menimbun barang di atas penderitaan orang lain. Tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang. Ulah ngagunakeun sumpah pal, teu meunang ngurangan timbang. Dugikeun hadisna jelas pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul maknya teu kabita. Sing halal, nu halal barang tuang teh halal. Ece lamun dibere resiko dapur teh tanyakeun heula bisi ti mana kitu. Rek naon beungharnya bari ngarentenkeun dengekeun tah aya bejana. Beunghar sok ngarentan-rentenkeun duit. Keuna meh kadengieun aya da aya. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Nu nginyeumkeun haram, anu nginyeumna haram. Sarua duana nage dosa, nu nginyeumkeun hampura. Ulah dipake nyeri ieu mah ilmu kudu jadi ilmu ulah nafsu. Nu halal. Contoh ieu mah hampura we dang haji teh di lemur. Kapungkur mah peresmian masjid, masjid teh ada masjid ramah lansia, masjid ramah disabilitas, masjid ramah lingkungan, masjid ramah anak, eta mah bab masjid, imaroh idaroh riayah. Aya mah nyunatan, pan budak nu disunatan ge lain aki-aki. Matak budak bekna bereun nu hal. Contoh, ieu mah contoh, da ngaji teh kieu ajengan ya ayuhan nas
khatibun nas ala qadri ukulihim pendakwah penceramah mubalighah lamun ngaji kudu ningali situasi audiens mustami jamaah panima di lemur kudu nyesuaikeun diri ulah kieu aya ajengan unggal ngaji hayu enrangkeun zakat aqimus shalah wa atuz zakah aqimu fil amar fil madinah aqoma atu fil amar fil madinah ata salat wajib zakat wajib bagi yang nisab dan haul sumuhun zakat teh wajib keur saha mujaki lamun rangkeun zakat dinu beunghar ieu mah hayu we ngaji teh rangkeun zakat ari nu ngadengekeun meunang BLT atuh da moal aya nu ngajakat teh boro-boro keur batur manehna ge can cair nya kudu nyesuaikeun ari ngaji teh hayu we rangkeun zakat puguan nu ngadengekeun ge ngadaguan bansos cek sakapeung masuk nyeri hate motokopi we kakak jeung KTP ari meunang henteu kan aya we motokopi kakak we jeung KTP yeuh nu halal di imah we salaki teh di lemur batur imah make parabola ieu mah paraseuna ngelun weh guntang gantung binih jagong guntang gantung gaji eme pasok dituna deket paraseuna meh teu leeh budak rek sarakola dipanggorengkeun sangu ku inungna make gaji eme mata kontok teh Kang Haji ieu teh akibat gaji eme ieu teh namleg kayeunakeun pan kitu tasalakina teh di lemur pamajikanana anak aya nu masantren bari sakola boarding school ceuk bahasa ayeuna imah nu beunghar mah minimalis manehna mah bilik hinis imah nu beunghar mah ditutupkeun teh gableg pantona nu beunghar tutupkeun gableg nu teu boga mah malarang teu cara nu beunghar we gablek bukakeun dapurna koret aya nu beunghar koret besan ece teh da si koret mah dititah jakat ge rek di jakatan moal pare nu wetan moal rek di daang jeung jaramina daang kabeh jeung leutakna kan cek salakina teh mama aya naon laki rabi larabag japahit peuheur rumah tangga teh geus lila hampura ieu urang rek mayunan Ramadan bilih aya catur nu teu kaukur rek kabasa anu pasalia laku lampah anu teu mernah dugikeun ka mamah raheut mana ulah kirang-kirang ageng ngahapunten neda jembar pangampura wening galih anu dipamrih tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepetan leres wae moal mungkin bapak teh lain malaikat salah wae bapak lain setan bapak mah jelema aya bener aya salah hampuranya mama ceuk pamajikana teh boro-boro dipenta teu dipenta ge kawajiban kuring malah anu kudu mentah hampura ka salaki hampura bapana bilih mata salah memandang telinga salah mendengar lisan salah berucap aya naon heuh hampura bapak rek ka sawah ini salaki teh ka sawah make kaos ngeunaan pamereti material aya merekan 3 roda bari mawa teh kokoneng paranting nginum di sawah kanji eta pareman HP saya eta abdi teh yang diliput-liput pareman abdi mah teu biasa di kitu direkam-rekam teh abdi mah lain eta itu masuk gak direkam itu entong abdi mah tos teu biasa direkam kitu teh teu pareman Bu ini ngobrol mah bapak rek ka sawahnya Pak urang teh boga budak amanah anu kudu dipertanggungjawabkeun lain saukur eusi peujit bungkus kulit etika budi pekerti jeung akhlak anu mulia budak teh bekna bereeun bere budak teh kadaharan anu halal matak salaki ka sawah ge neangan maisah nu halal syukur boga salaki aya tanggung jawabna
ulah made salaki tatangga pamajikan titah gawe di pabrik manehna ngadu hayam teu ngadu hayam ngadu manuk teu ngadu manuk pagaweanna teh nguseup beda gablek salaki teh da tong sareuri da aya beda pan apal da begitu sasalaman leungeunna hideung di peta duit teh teu gablek ayeuna kopiah cepe jang eupan ari eupan make inoy make krohto make tongkol make esen nog kokonengna ari pamajikan daang jeung dorok-dok aya nu kitu aya da jelema teh hanapeun tenda pokokna ini teh salakina kudu kitu kudu bunga boga salaki tukang tani tukang dagang tukang damel teh pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah lain peda kuring lalaki sing karunya ka salaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah geus di sawah teh lain bohong capek awak teh nyareri satulang sendi hujan laleur tapi ngarit sok bener teu anu boga domba mah balik di sawah teh ngarit cek salakina duh mun aya mah jukutna lajada rek mesen da ieu teh ari eueuh ini teh kalamping tak sing karunya ka salaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal tanggal merah batur mah minggu pre manehna mah anger we macul mah bapak angkatnya assalamualaikum waalaikumsalam sok halal Kang Haji tak halal soleh barudak teh ieu mah lain bohong demi Allah maknya kuring kudu make huruf qasam wallahi billahi tallahi seueur contoh eta bapana tani budak jadi kiai bapana dagang anak jadi bidan anak jadi perwira anak jadi guru dah kandungan rizkina atuh halal tingali koruptor nu ayeuna ngahakanan duit rakyat tiliurinan can duit timah can duit pertalit can BLBI ada mangana da teu walagri karena narkoba anakna teh geng motor kenakalan remaja ada sumber rizkina atuh haram bener teu eta ke ieu lah lain hartina kudu beunghar abah nu penting berkah beunghar gerek naon jadi musibah manya ini salakina teh mah mana teko eta ieu menang haneut keneh teko apal teh rek ka sawah pan sok mawah teko koneng kapan di urang mah lamun aya tatangga ka Mekah walimatus safar ngareupeulan balik ti Mekah teh datang mawa hayam mawa bakakak dibere teko teh gedena jeung leutikna teko teh kumaha hayam hayam gede teko gede hayam leutik teko leutik mun mawa nog dibere kopeah lamun teu mawa nanaon mah kacang 2 korma 4 Assalamualaikum waalaikumsalam Pak tos wudu tos syukur meh berkah salaki ka sawah istri nu salehah mangamparkeun sajadah ulah saarah lamun salaki bekerja istri nu salehah mah berdoa mun salaki dagang pamajikan duha mun salaki usaha pamajikan usoli bersinergi antara suami dan istri dalam rangka menggapai ridho ilahi eta genahna rumah tangga mah mun salaki ka sawah ngarariung di Bang Emok aku berjanji duiji ngala duiji ngaruksak rumah tangga kitu mah rungkad atuh ece salaki eueuh arudunan nyeun seblak bari ngomongkeun tatangga leuheung sebelah kungkul ieu geus ngagosip ece geus kaonangan acan ibi geus kaonangan acan urang mah karek balik sia ngabejaan dagingna liat tak eta dosa sia ngomongkeun nu hajat ari daging hayang hipu ari mere 5.000 mata lamun naik hajat merekane selamat datang uli jeung sumping mohon doa restu 100.000 hipu 5.000 liat gitu aya daging hipu jeruk mandarin saur raja sere panganten geulis hanyakal abah kawinna ka aki-aki
daging hipu panganten lihat aya teh jelema sakali deui ibu lamun salaki dagang duha salaki bekerja berdoa salaki ka sawah lamparkeun sajadah salaki usaha urang usoli eta istri solehah mah da aya ilmu awewe mah jangan umroh ke kudu aya mahram awewe mah nek pergi haji kudu aya pendamping awewe mah ya keluar imah sanajan nek kanyang ka inung ka bapak ka mitoha ka lanceuk ka adik ka dulur kudu bebeja ka salaki rek kanyang ka dulur rek kanyang ka jadi kolot kedah wawartos ka caroge istri mah kitu ilmuna keluar ti bumi teh kedah widi kaca baik baca dina kitab fikih sunnah kifayatul akhyar awewe mah rek puasa sunat ge kedah wawartos ka caroge ibu-ibu ulah ku nafsu ku ilmu puasa sunat izin su keluar rumah izin su tah komodi unyak anyuk setedengekeun bebeja daster 2000 sapoe teu bebeja aya nu 2000 sapoe aya sok jam 11 ngaliwatan teh ka dieu tah bebeja heula ka salaki lamun salaki teu aya kaluar kota jaga marwah keluarga haram awewe ngasupkeun lalaki nu lain mahram bisa jadi fitnah gagabah tingku ilmu teu meunang awewe ngasupkeun lalaki nu lain mahram bilih janten kitu cicing di imah paaksiru doa seueurkeun ngadoa duha baca Quran salawat urus budak urus imah eta nu alus awewe mah ieu mah salaki ka kota momotoran OTW lain seuri cicing salaki teh motoran make kacamata hideung sebel aing ningalina ge balik teh coplo kacamatana teh kacamata murah bangun aya di dieu nu kitunya salaki eueuh nu momotoran wae nu hade mah duha make mukena tah ye lalaki arina sorupkeun harta teh di jalan anu dipikarido sabab harta mah ditanyana ge 2 kali ti mana meunangna ka mana ngabalanjakeunana lalaki teh lamun boga meulik boga rezeki tina tani tina dagang pangmeulikeun pamajikan teh mukena dipake ibadah salat fardu salat sunnah teh rupa-rupi aya salat sunnah rawatibnya eta salat sunnah anu menyertai salat wajib qobliyah ba'diyah aya salat sunnah muakkad duha witir jeung tahajud aya salat sunnah nawafil pangmeulikeun pamajikan teh mukena jadi ganyarana ngocor ka salakina imah boga duit meulian manuk dibeli kena belel manuk di manian pamajikan kering mah teu dilap-lap acan manuk mah parabna ge apel ari pamajikan jeung dorok-dok sora manuk alus sora pamajikan ngagerek pameulikeun mukena komorek puasa nu anyar model ayeuna bordel komputer ti Tasik hubul waton minal iman cinta ka nagara teh sebagian daripada iman beli produk-produk dalam negeri 1.200.000 anu make bordel komputer aya di pasar baru di Bandung mun teu di Cirebon kitu ieu mah mukena teh sakali we basa mas kawin can pernah mameulikeun deui da ce tah berangkat urang mah duha di imah teh biasa we di lemur wudu geuningan pancuran baheula mah ingat teh keur leutik curcor cai harerang di papaes malah mandar kembang warna-warni mata keresep nu ningali batak betah nu nyicingan hareupeun imah baheula mah ki beling jeung daun wera eta teh simbol loba nu eling jeung loba nu era baheula mah hareupeun imah teh ki beling jeung daun wera pancuran dirojok kayak gini nganda nyocokan purudul keyeup apu
nyikat gigi nu beunghar maku odol manehna maku kenteng atak soronoy kanang hayam teh beak dipake nyikat gigi cicing man ngaji di lamur atuh kudu kieu ari ngaji nyesuaikeun geunaheun ulah ieu mah ngaji di lemur make bahasa Indonesia kamu dicari-cari ke sana kemari ari gokareupeun pan bingung teh. Sudah cenah jangan diliuk. Berangkat. Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ajengan naha kengeng salat duha 2 rakaat kengeng. 4 rakaat kengeng, 6 rakaat kengeng. Dina ibadah lain jumlah tapi istiqomah. Kunaon Imam Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah dina bab kalam ngagunakeun lapad istiqam teu ngagunakeun lapad nu lain. Naon hartosna Imam Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah dina bab kalam ngagunakeun lapad istiqam teu ngagunakeun lapad nu lain. Hartosna sing istiqomah dina ibadah mah istiqomah ieu mah salat duha 8 rakaat tapi satauneun ngomongna teh meh jongjon ya Allah ka abdina mahnya ya salat duha satauneun istiqomah salaki keur di sawah pamajikan mah di imah duha weh beres salat ngadoa Allahumma ingkana rizki pisama ya Allah upami rizki ti langit lungsurkeun fangsilhu wa ingkana fil ardi kalau memang rizki dalam bumi keluarkan salaki keur macul teh belut kala luar pan dalam bumi keluarkan nu sok duha nu tara duha mah orai padan lain setedengekeun nyaneut mah nyaneut tong sok duha coba sabaraha urang anu tadi duha heula rek nalnya sabaraha urang anu tadi duha memeh ka mana-mana sabaraha urang ieu salakina anu tadi memeh init-initan duha heula udud deui we udud timpa kopi gudai mantap batur 2 rakaat eta 2 batang nyata tuh urang mah ari hirup hayang barokah ari rezeki hayang barokah ari anak hayang soleh jeung solehah ari kalakuan tojanya nya makanan teh kudu nu halal tuluikeun eta ayat halalang toiba hartina toib teh naon santri baik sanes baik dina tafsir Ibnu Katsir dina tafsir fi dilalil Quran dina tafsir Al-Munir nu dimaksud toib teh bergizi nah baik belum tentu bergizi ari bergizi mah pasti tuh ngaji ilmu ya ajengan penelitian ayeuna teu saeutik budak leutik geus boga panyakit gula. Ayeuna teh rame ya dunia kesehatan teh. Aranom keneh teh ngagaduhan panyawat gula, diabetes. Budak geus teu ningali kadar gulana geus leuwih ti 300, 200. Sumber naon? Makanan. Matak makanan teh lain saukur halal kudu bergizi. Hati-hati makanan dan minuman anu ngagunakeun pewarna, anu ngagunakeun pengawet da tidak baik bagi kesehatan. Kunaon tingali kolot ayeuna budak baheula palanyang umur dituum dipais dibubui disangrai disepan dileop paranyang umur tuh anu 80 anu 73 76 80 ada kadaharanana ayeuna barudak leutik geus marake kacamata malah dibawa ke rumah sakit kudu dioperasi teu dioperasi kumaha ti isuk melukakeun ka sore jeder ningali HP tah dengekeun eta nu ngaruksak teh lain bohong lamunnya ka budak tong waka dipameulikeun da can waktuna panon ruksak otak hancur da main game FF ML FF
ML karena ML ngorariung si opatan ari panyete tadarusan main ludo semua pan eta nu ngaruksak teh ajengan pan otakna dikuras panona ningali kana layar 10 tahun 20 tahun 30 tahun kumaha generasi yang akan datang ai urang kunaon sararehat babancakan ulin teh galah gatrik kasti boy-boyan ucing sumput gerak badan teh ayeuna kunaon budak garering ngarora keneh diuk otak dikuras main game ningali YouTube panon ruksak tong waka dipangmeulikeun can waktuna lain izinnya kuring mun bener mah ka anak nya kitu teh barudak ayeuna panon geus ruksak lemah gerakna da urang mah atuh baheula ge magrib teh ngajinya alam dunya baheula poek poek ku cempor ku patromak beres ngaji bulu irung haridung halis kalanel dunya mah poek tapi hate caang ngaji ayeuna dunya caraang tapi hate poek nek nanya ka ibu-ibu loba zikir loba komen oh loba sedekah loba selfie loba maca sholawat loba maca WhatsApp loba tadarusan loba TikTok nini ge kuyat geot satu pantes aing ngalini nini tua bangka kuyat geot ayo hayang menang follower naon kikituan sok bere budak teh kadaharan teh nu halal anu baheula mah dituum dipais dibubuy nya dibeuleuh disangrai dileog sehat magrib ngaji beres magrib ngarenong di masjid isuk ngaji deui subuh beres subuh ngaji neangan jamu air sesa-sesa lalai teh jamu nu hiji mupun nu hiji ngoneuk-ngoneuk kumpulkeun di babaturan balik sakola maretis arudunan uyah kecap coet jeung mutu gula beres metis marani di wahangan awewe kulon awewe belah kulon lalaki belah wetan demi Allah teu make baju ge eueun nureuneuh ayo ngiraha aya nureuneuh baheula marani di wahangan paling ngajerit aya nu jabak eueuh nureuneuh mata ke budak hampura bere kadaharan teh nu halal nu bergit naon contohna sayuran buah-buahan protein karbohidrat kalsium kolot baheula mah lauk tinggal nyiuk hayam tinggal mencit buah-buahan jamu air jamu batu tinggal ngala matak sarehat ari ayeuna peksin perasa pewarna pengawetnya ruksak atuh awak teh nu halal nu bergizi ece nu bergizi barang daang teh mah sawah lega barang hakan ngekrek cenah we tuum perda aing batur wiridan beres salat gagaro deket tihang geuleuh aing kan kitu keur cenah kadengkeun aya saya ngekrek kitu lega kagak ieu cenah mah barang daangna teh nyocolan belum perda batur wiridan gagaro tongongnya di tihang kesrek geuleuh aing amit-amit aya nu kieu di pamajikanna emasna roncong anting gede gengge gede liontin gede daang cai baso patak budakna teh teu naik-naik kadang-kadangan wae cai baso lengah ngis bener barang hakan teh cek emas roncong daang cai baso atuh budakna teh loading lenglet atuh nu halal kolot baheula mah lauk tinggal da dina kokocoran teh deket masjid teh nya ngagonyok teh aya kansra aya nilem aya jair aya gurami resep da baheula mah bogot singok engkang-engkang cingir putri aya teh engkang-engkang apa teh engkang-engkang barudak di urang arapal coba budak ayeuna moal apaleun naon engkang-engkang apalna teh COD we
janda hei bena bere nohal pergi nah sahur ya aya aturan sahur inna bil makna hatu taukid innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasyakirin sesungguhnya Allah dan malaikat membacakan sholawat kepada orang yang makan sahur ayu sunah tuang sahur teh diakhirkeun mak hampura mangaji pan 4:30 subuh teh atuh jam 4 ge cekap da ieu mah tos sagala ayat teu model sepuh kapungkur nutu napi ngisikan mirun seunu seeng asepan wadahan kana dulang diakeul wadahan kana boboko dihidan nya kapungkur ayeuna mah pantes langsung asak 3:30 sedeng sok aya di lembur sahur jam 2 mereka mana sih teh geus daang teh nanya cenah pangada ku asup hotel di Lasare batur berjamaah saya mah kerek nyaho sudah beteng subuh mah pedo kana hoi dodo aya puasa teu salat puasa lah puasa mah udah 7:30 da wareg teuing sahur teh diakhirkeun hayang tanyakeun ka ajengan naon hikmahna likulisain hikmatun segala sesuatu aya hikmahna sunnah takririah sunnah kauliyah sunnah fi'liyah teh aya nilai manfaat ke umatna naon atuh sahur make sunnah diakhirkeun supados teu lami ngantos subuh kitu sok kadang-kadang ini jam 2 waduh kemana atuh jam 2 alpagesan muka gubag-gubig nyong batur tunu kene mejongjon anyar ka mana atuh jongjon na mualila jadi sunah sahur teh naon anu diasakan beda jeung buka ali sahur mah sunah nu ngandung air supaya tidak dehidrasi tidak kekurangan cairan air Ramadan teh trik matahari yang panas agar sehat, agar kuat, agar tidak kekurangan cairan sahur nu ngagunakeun yang mengandung gitu burkoli make iga nopuyuh make sosis tamah wortel atuh menang usaha 12 bulan teh 11 bulan usaha dengekeun usaha 11 bulan tak usaha teu wareg cing atuh sabulan mah geunah tadaang teh nu ngeunah ieu mah sahur teh SMS sarimi make samuka sahur teh ngan leuleus atuh mie mah euy leuleus jam 8 geus kaleyengan ningali cucumuk jiga korma da sauna jeung mie menang usaha teh sing genah atuh sayuran gitu Pak sop iga gurame nila di sop jeung mah sahur jeung japu cek japu teh arek moal urang naik sare deui cek cuma jeung mie wae urang nyahon leuleus mie mah leuleus sahur ai sahur sunana nu ngandung sayuran buah-buahan ari buka mah kormanya dengan leres sabaraha hiji korma sabaraha 3 sunnahna 3 biji nah cenah dengan salit waktos maghrib sakedap sing rek nanya urang lolobana buka berdasarkan sunnah berdasarkan ngeunah lolobana mah berdasarkan ngeunah Allahu akbar karaoke sama suhu bala-bala cengek jablay batur taraweh maneh modal
ngayer teh beuteung kosong diasupan cengik ngeblebek teh kata agama nerangkeun sunnah fiqhiyah qauliyah takririah teh aya kasayan keur urang nah cenah make korma pan beuteung kosong ku gula tapi gulana gula alami menambah tenaga karbohidratnya lemaknya sadayana aya dina korma matak nabi mah sehat ya ilmu kaji lamun hayang sehat makan korma pagi-pagi 7 biji barang siapa yang memakan kurma 7 biji di pagi hari terhindar tina penyakit kusta lepra sihir yang guna-guna kaeta isuk-isuk teh kor isuk teh sandaannya mana kok anu diomong-omong mah anu omong-omong lambung aduh dieueut kopi tong dikocek budak bena bere nuhal pergi gitu awas kedap di sahur atas gaduh jadwal imsak ya teh san atuh mana DKM mana Ustad di desa jadwal imsak ya bagikan ka rakyat ulah tatanya adan tingali jadwal cenah jadwal imsak teu boga ari jadwal versi baroga kamari mah kosong kayak main yang Persibayanya Sabtu tos taraweh ning apal pan boboto Sintayong mah diganti kamari Bu abdi mah sok resep ka ibu-ibu dina bab taraweh resep ka ibu-ibu teh jelema can aya mukena ti heula lain bohong eta tanggal 1 ieu mukena saha ti magrib keneh teh geus ngajajar di Sirian alus ari kitu teh ngan tanggal 25 mukena eueuh jelema eueuh atuh cek urang mah jelema eueuh wakil-wakil atuh mukena tanggal 25 mah areueuh duanana nyieun kue hajengan wea kalis kae bosku open kalau salah kita ti masjid assalamualaikum waalaikumsalam mah teu taraweh nyeun kue apa nyeun kue mah ayeuna Saban meunang Syawal meunang ai Ramadan taraweh hungkul Saban taraweh teu meunang Syawal taraweh teu nya atuh ari kue dibeberi ai taraweh diantep salaki balik teh mama ke jeung kue moal hayang atuh tah nututung sok teh salaki nututung anak nu bubu nanaon teh jang lebar eta salaki rek nyokot kue astagfirullah salaki teh ngahlas salaki teh daripada jadi salaki mending jadi wadah kue Bu bena bere nuhal pergi una urus kudu diurus ari ngurus budak lain ku sosorongot lain ku popolotot lain ku bakau ku gaplok ku contoh ku uswah ku keteladanan urus budak Bu ari ngurus budak lah hei lain sosorong lain popolot lain bakau kucon nyontoan inung jeung bapak lamun kabudak kita salat berjamaah bapak kudu geus di samping ulah ieu mah ka masjid atuh mus bapana kalah kagaple kaya ka anak kita make tiung ari anak bubudugulan inungna atuh da anak teh mendengar melihat menyaksikan apa yang ibu bapak lakukan ulah sok sosorongot paporotot kudu make tiung contohane ku ibu kayak gini nuturkeun budakna ieu mah sakapeung sok aya awewe make tiung teh mun aya pangajian ngumpul aya nu maot karak make tiung ngalayan eta ge ku anu duduk dadak da abdi mah apal ibu-ibu nu sok make tiung jeung mutara
tarahek make da nyengsol itu tinggal diomekeun itu jadi kanyahoan atuh make di rumah ome aa salat bapana geus di masjid ngaos inungna nuju ngapsa Al-Qur'an kitu model kieu teteh Ari abis ka imah teh maca salam pandagilna la tadkhulu qabla salam jangan masuk ke rumah tanpa membaca salam anu dimaksud baiti jannati rumahku surgaku teh rumah yang dibacakan salam sumuhun contohan ku bapak ku ibu aneh bapak mah ari ka imah batur assalamualaikum ari ka imah sorangan belum juga ke kanang hayang model ibu ari ka imah ajengan ari ka imah ustad menikahkeun ka medok assalamualaikum ari balik ting madrasah bos sekala ka adat-adatan pantau bunglong hayam modal ucing akan tongkol macam salah kita balik ngaji jadi kieu ulah gitu con hoyong urang kali cium tangan ka ibu atuh cium tangan ka salaki kudu nama kieu teteh rek sare teh salaki teh cium tangan heula ka salaki teh bisi ponok umur da umur mah nu nyaho ieu mah cium tangan teh sakali we ari lebaran eta ge lamun dipameulikeun geulang teu mangutruk ya di dapur nyata tuh tidak ada kekerasan dalam rumah tangga pandang anak penuh dengan kasih sayang akrimu auladaku tidak ada wala tuqobi ulah kasar lakna ge laknahi ulah neungeul ka budak teh kenging tunggal teunggeul ka budak dina bab wajah utamina ulah agama mah teu naon teu ngajelaskeun kitu malah agama mah akrimu auladaku muliakeun budak di kadang-kadang kieu ieu lain bohong budak keur sageut di ciwitan geura manis teh manja jajan wae sengah gareunuk budak teh dare budakna geuling mam jeung abon layang susu mam jeung naon mamna huapan cek anakna teh huapan leungeun geuneuh kitu pada budak eueuh ditelepon ari aya disarekan ulah kitu atuh kudu aya komunikasi budak mah teu bisa dipaksa teh bade sakola ka mana teteh mah hayang ka SMK hayang kejuruan hidung jeung bapa mah tibang ngadoakeun we maksudna kumaha teh pan SMK mah kejuruan kayak di mana jurusan tata boga nya naon atuh teteh balik ka lembur teh jadi boga perusahaan home industry ngembangkeun usaha syukur tapi ulah pokok salat jeung ngajinya teh tutup aurat kitu aya dipaksa mah ku zaman ayeuna mah teu tara junun ibu lain bohong nya kolot mah tibang ngarojo ngadoa nu pokona mah salat tutup aurat jeung ngaji eta nya heuy kudu ngarti ulah kasar ka budak teh 5.000 budak eueuh ditelepon ari aya disarekan cek budak teh ongkos kita balik ka imah geus balik nyarekan kan bingung teh udah kos we atau salat netepan ibak gerak emang nya kitu geunaheun di imah teh nyaman ieu parasia pamajikan nyalahkeun salaki majalkeun teu bisa ngadidik salaki nyalahkeun ka pamajikan wah aya tungtungna atuh silih salahkeun mah perbaiki komunikasi antara istri dan suami biar anak nyaman di rumah ieu loba nu budak broken home teh akibat salaki jeung pamajikanna teu romantis tah urus budak teh kedah di urus bena berean una ursud dena didikeun naon hartina kieu ya wal takum minkum teh ai bil makna lil tabid sareng lil bayan ari profesi qori'ah mubalik mah pardu kifayah
budak teh kudu dididik. Naon maksudna? Ulah saarah, kudu multi profesi. Di lemur ieu kudu aya nu sakola kedokteran. Naon maksudna? Di mana engke aya rakyat anu teu damel ge aya dokterna. Ajengan hampura ulah sadayana jadi kiai. Kedah aya nu jadi pilot. Nah, perebah kiai kabeh. Ari umroh, ari ka Mekah, ari eueuh pilot. Kumaha ieu nya tadi didorongnya. Batur geus tepi ka Mekah, ka Jeddah, ka Madinah. Ieu mah aya ngadorong kapal. Coba rek nanya, aya teh di lemur ieu anu jurusan kedokteran? Di lemur ieu aya teh anu kedokteran? Jurusan kedokteran aya teh? Sok atuh kedah aya. Ayeuna lamun urang boga anak dokter, sakalian inung muriang ge pan diberesan moal ku anak. Mun bapa kurang darah mah suntik nerobion pan. Tuh kudu aya nu dokter, kudu aya nu jadi polisi, kudu aya nu jadi tentara, kudu aya nu jadi guru, kudu aya nu jadi kepala KUA. Pendidikan harus dikuasai oleh umat Islam. Atak didik. Model abdi hampura masantren Manon Jaya, masantren Samsul Ulum, masantren Nailul Kirom, ambil S1 Usuluddin, fakultas dakwah, fakultas Usuluddin jurusan dakwah, S2 konsentrasi hukum Islam. Dan sadayana hampura ieu ulah saprofesi, kudu aya nu jadi bidan, aya mantri, sakalian gering oge. Sok lamun eueuh mantri, eueuh bidan kumaha coba hayo. Nya batak didik ieu murang kali teh ieu nya anu dihitan cenah jadi naon we atuh mudah-mudahan bisa ngangkat derajat kamuliaan nu jadi nining jeung aki model kamari ieu mah lain beja lain ceunah demi Allah nyata inung di ka Mekahkeun bapa di ka Mekahkeun inung bapa diumrohkeun inung bapa dipangdamelkeun bumi nah budak teh paham hampura sakola pintar budak teh pintar kakeun ka luar negeri gelar LC boga yayasan boga sanawiyah boga aliyah boga perguruan tinggi inung bapak teh geunaheun ayeuna teh ku anak disenangkeun unggal bulan dikiriman pariksa kesehatan ku anak abdi mah cenah ajengan lain ku sasaha nah da budakna pan disakolakeun dididik teh teu saarah kitu teh daya kamari pengajian di Onang syukuran kurang kalina di Jepang inungna naik umroh di saha ieu teh umroh teh di anak dikirim ke anak di mana sakolana di Jepang karena naon IT jurusan komputer budakna pintar inungna diumrohkeun bapana diumrohkeun anyar kamari namanya uih aina ge ti Madinah ti Mekah tuh matak sok didik lah keun bae urang mah Bu penampilan sederhana keun bae imah sederhana pendidikan anak anu diperhatoskeun eta ulah gagaya mewah mobil mewah motor mewah ai pendidikan anak terabaikan entong sederhana pendidikan diutamakan anak anteurkeun sok dianteurkeun budak ka sakola ka TK teu syukur mun bapa beunghar inung beunghar mah anak jadi raja mun bapa balangsak inung miskin anak beunghar udah dasar agama inung bapa teh sok jadi babu unggal isuk inung teh nganterkeun insuk ka TK ayeuna teh TK teh arompong haruisan TK teh boga duit ge beak incu dipake meuli lauk cupang dianterkeun ka TK dianterkeun ka PAUD naik naros sabaraha urang di nomor ieu menganterkeun ka guru ngaji ayo ustadz juga manusia ingin dihargai layak mereka jajak ibu mohon maaf karena saya sedang sakit sebenarnya kalau nggak janji nah ini saya sakit kadar gulanya lagi tinggi tadi dari dokter 256 jadi agak keleyengan ngedahap punten namanya tiasa didugikeun sakitu lah da aing ngaos masang Islami sabadakna nu penting mah bermanfaat diamalkeun nya mudah-mudahan naon rupi anu didugikeun janten ilmu bermanfaat doa mudah-mudahan Bapak sinar ibu sadayana tiasa ngalaksanakeun ibadah umroh
biasa melaksanakan ibadah haji dia murang kali anu dihitan pada khususna umumna murang kali urang sadayana jantan murang kali anu soleh murang kali anu sabik murang kali anu tiasa ngangkat derajat ibu rama dunia dan akhirat berbakti kepada kedua orang tua berguna berbangsa negara katut agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.